Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Petebang dang udah sarang emang dulur dangu sadaya. Masih di acara nu dipika memet ku urang sadaya. Dongeng Sunda ditepasna dongeng Mang Otong channel. Kumaha kabarna ye dulur dangu sadaya. Mugia aya dina awak cager bager rezeki nu maur-maurnya pikeun urang sadaya maur-maur tur halal oge pakasaban anu sapertos biasa tentrem nyaman oge urang sadaya ditebihkeun tina balai atanapi musibah amin ya robbal alamin. Hatur nuhun saageng-agengna kadulur dangu sadaya anu tos satia manco satia ngadangukeun dongeng-dongeng emang satia ngarojong oge ngadepongan kolom komentar. Hatur nuhun kasadayana oge kanggo dulur dangu sadaya anu nembean pisan nepangan ieu channel mangga di subscribe heula tuluy ditoel tombol loncengna supados kenging pemberitahuan atanapi notifikasi lamun emang ngalajengkeun hanca dongeng nu katunda. Teras diacungkeun jempolna kritik lan saran diantos pisan ku emang di dieu. Hatur nuhun pangrojongna dulur dangu sadaya. Hayu urang teraskeun hanca dongeng anu katunda dina jejer carios dedemit leuwih buyut yasana Kidagar bagian anu ka-8. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot kemana urang lumpat ya cuk Mang Ade bari luak liuk neang lolongkrang pilumpateun. Ulah ditagenan kan bahaya bisa-bisa urang dileg-leg hirup-hirup kan. Hayu lumpat kan cek Rusdi bari ngedeg-deg calanana mah geus jemblong baseuh tita tadi ge. Lumpat ka mana hiji-hijina jalan kalembur kahalangan ku manehna balik deui ke urang panggih jeung Kunti. Juragan Barkah oge sorana ngageter tandaning manehna dilimpudan ku rasa sieun kacida. Makhluk jangkung badag pikasieun anu tailian genderuwo dongga bau ngagerem dua leungeunna anu badag teh ngaraga mengrek newak sirahna Juragan Barkah jeung Mang Ade. Juragan Barkah jeung Mang Ade atuh sawan kasieuna beuki nambahan. Juragan Barkah langsung bemalik pikeun lumpat tapi kalah kanabrak Rusdi anu tadi aya di satu kangeunana bari nyekelan calanana. Atuh Rusdi langsung ngajungkel sirahna ngabentur taneuh garing sanggeus samemehna ngabadug heula ka awak Mang Ade. 3 ronda labuh patumpang tindih. Rusdi mah harita teu hudang deui sigana mah kapidara teuing bakat ku sieun teuing kusabab sirahna ngabentur tarik kana taneuh. Juragan Barkah jeung Mang Ade paheula-heula hayang hudang tapi genderuwo teh dongko beungeutna dideukeutkeun kana beungeut Juragan Barkah jeung Mang Ade. Bau hangru jeung hapeuk nyelebreng ka ambe rupa pikasieun dongga bau matak nyieun sawan 2 urang ronda. Juragan Barkah jeung Mang Ade awakna ngadeg-deg beungeutna pias bahamna calangap.
Mang Ade mah langsung bae ngajoprak. Teu inget di bumi alam disisieun Rusdi. Dongga Bawuk calangap nembongkeun sakabeh huntu jeung sihungna. Ampun jur kudupruk Juragan Barkah ge ngadupruk. Las saterusna mah Juragan Barkah teh kapiuhan nyusul ronda anu sejena. Dongga Bawuk ngajegan nangtung neuteup 3 ronda anu ngajajar para ringsan. Dasar manusia leutik buri. Karak disingsieunnan sakitu bae ge geus kapiuhan. Pas jirimna Dongga Bawuk teh ngaleungit. Kari Juragan Barkah, Mang Ade jeung Rusdi anu tinggal loler kawas nu keur sare tibra. Isukna lembur sugih mukti teh ngadadak genjleung sabab aya warga lembur anu manggihan 3 ronda anu kapiuhan di tengah jalan di sisi lembur belah wetan. Pak RT jeung Jang Suma minangka kokolot lembur jeung katua pamuda. Pangheulana datang sabab dibejaan ku Sidik jeung Mang Akim anu ngahaja lumpat ka imah Pak RT jeung Jang Suma. Sawaktu tetanggana bebeja yen aya 3 ronda anu kapiuhan di sisi lembur. Teu lila warga sejena murudul daratang. Kabeh ge panasaran naon anu geus kajadian sarta tumiba ka para ronda. Puluhan warga ngagimbung ngariung Juragan Barkah, Mang Ade jeung Rusdi anu masih can sadar tina kapiuhanana. Sakujur awakna kalotor sarta baseuh ku ciremis. Bere lolongkrang dulur-dulur, ulah deukeut teuing ngariungna, ceuk Pak RT. Atuh warga lembur malundur rada ngajauhan, sanajan tetep ngariung 3 ronda anu masih ngagaloler dina taneuh. Pak RT jeung Jang Suma gancang mariksa kaayanana Juragan Barkah, Mang Ade jeung Rusdi. Masih aya napasan ukur kapiuhan Pak RT, ceuk Jang Suma. Cikan aya nu mawaci asak herang teu, ceuk Pak RT ka warga lembur. Kuring mawa Pak, salah saurang warga nembalan bari maju ngadeuketan ka Pak RT. Manehna ngaluarkeun botol tina kaneron anu dieusi ku cai herang geusan bekal manehna ka kebon. Botol cai diasongkeun ka Pak RT. Ku Pak RT gancang ditampanan. Urutan urat gedena Jang. Pak RT nitah ka Jang Suma. Jang Suma gancang urutan urat-urat gede dina awakna ka 3 ronda. Sedengkeun Pak RT mah harita muka tutup botol tuluy kunyem jajampean. Teu lila Pak RT niupan botol tuluy ngadeuketan Mang Rusdi. Ciherang dina botol diinumkeun lalaunan ka Rusdi bari dibantuan ku Jang Suma pikeun ngabukakeun bahamna. Tuluy cai sawareh dikucurkeun kana leungeun Pak RT pikeun nyeuceuhan embun-embunna sarta beungeutna Rusdi. Teu lila Rusdi ngulisik mimiti lilir tina kapiuhanana. Ku Jang Suma dibantuan didiukeun. "Rus, geus eling?" tanya Pak RT. Panonna Rusdi ngagiler ka Pak RT, tapi teu nyarita sakecap ge, beungeutna pias pisan bangun eueuh getihan. "Rus, hidep geus sadar?" tanya Pak RT deui. Rusdi masih ngahuleng panonna neuteub kosong.
Antep heula we Pak RT, bisi mah can kumpul pangajianana. Urang tulungan nu sejenna heula, ceuk Jang Suma. Pak RT unggeup tuluy ngageser ka Mang Ade anu ngagoler sisieun Rusdi. Carata di Ciherang meunang ngajampe teh diinumkeun lalaunan, tuluy diceuceuhkeun kana sirah jeung beungeutna Mang Ade. Mang Ade ngulisik tuluy malik ka beulah kenca, tapi panonna masih peureum kawas anu sare tibra. Jang Suma ngaguyah-guyah Mang Ade sabab Mang Ade teu daek beunta. Mang Ade, geus sadar can ieu teh? Korejat Mang Ade ngadadak ngorejat hudang bari molotot. Atuh Jang Suma jeung Pak RT gancang hudang. Mang Ade geus sadar? Apal ka kuring? Tanya Pak RT. Mang Ade molotot mencorong ka Pak RT. Jurig! Aya jurig! Rek ngolog-log tulung! Mang Ade ngadadak ngagorowok. Berengbeng Mang Ade lumpat tarik nuju ka jero lembur. Mang Akim, wayahna udag Mang Ade, Mang. Juhro, Samad, Entro, wayahna berik Mang Ade. Mun sadar bawa ka imahna. Pak RT gancang mere parentah. Atuh 4 urang langsung lumpat ngudag Mang Ade. Malah mah aya 5 urang warga sejenna anu milu ngaberik Mang Ade sabab watir bisi ngawuk atawa cilaka. Pak RT mah neruskeun tarekahna pikeun nyadarkeun Juragan Barkah anu masih ngabebengkang can keneh sadar. Sanggeus sababaraha kali diinuman sarta diceuceuhan ku cai jampe kakarak Juragan Barkah teh ngulisik sadar tina kapiuhanana. Juragan Barkah dibantuan didiukeun ku Jang Suma. Di mana ieu teh? Geuningan loba jalama. Ceuk Juragan Barkah bari culang cileung. Gan, apal ka kuring? Tanya Pak RT. Pak RT, walon Juragan Barkah. Ari ieu saha? Cek Pak RT deui bari nunjuk ka Jang Suma. Jang Suma eta mah Alhamdulillah. Pak RT jeung Jang Suma ngucap syukur bari ngusap beungeut. Warga lembur oge loba anu tinggerendeng ngucap syukur. Di mana kuring teh? Aya kajadian naon ieu teh? Tanya Juragan Barkah bari gigisik tuluy culang cileung. Kami teh manggihan Agan jeung Mang Ade sarta Rusdi ngagoler kapiuhan di dieu. Coba inget-inget Gan. Naha aya kajadian naon anu karandapan ku Agan sarta ronda anu sejenna? Cek Pak RT bari neuteup ka Juragan Barkah. Juragan Barkah ngahuleng tarangna kerung kawas anu keur nginget-nginget. Teu lila paroman Juragan Barkah ngadadak rubah jadi regeng. Tarangna pinuh ku kesang. Panonna neuteub silih ganti ka Pak RT jeung Jang Suma. Tenang Gan, istighfar, tarik nafas lalaunan, tuluy inum ieu cai. Cek Pak RT bari ngosongkeun botol cai ka Juragan Barkah. Botol ditampanan tuluy diinum caina ku Juragan Barkah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Juragan Barkah ngucap istighfar sababaraha kali bari ngatur napasna. Sikepna jadi tenang deui. Coba ayeuna caritakeun naon anu geus kajadian Gan. Aya Kunti jeung jurig bangsa genderuwo
megatan kami sawaktu rek ngaroris lembur Pak RT. Sakabeh jalma anu hadir di dinya kabeh ngarasa reuwas ku jawaban Juragan Barkah. Kadenge rame warga lembur ting gerondeng cacarita pada baturna. Dedengean teh aya Kunti jeung genderuwo megatan ronda. Nah teu salah eta teh gan. Henteu Pak RT. Pokona mah pikasieunun pisan kajadian keur peuting teh. Cik, caritakeun ti mimiti kumaha kajadianana gan. Kieu caritana Pak RT. Drok-dok bae Juragan Barkah teh nyaritakeun kajadian keur peuting. Ti mimiti aya angin sarta anjing babaung sawaktu di gardu ronda tepi ka manehna kapiuhan sabab teu kuat nahan kasieun nempo rupa genderuwo anu kawasrek ngalegleg dirina. Tah kitu kajadianana teh Pak RT. Juragan Barkah mungkas caritana. Pak RT jeung Jang Suma ngahuleng. Warga lembur rame ting gerendeng ngaguruh kawasora engang keur konvoy. Aya oge anu kumecrek bae sabab ngarasa aneh ngadenge dongengna Juragan Barkah. Aneh, kunaon lembur urang ngadadak jadi geeuman sarta loba kajadian aheng. Gerendeng Pak RT. Enya asana salila ieu can pernah kabejakeun aya kuntilanak sarta genderuwo anu ngahaja nyingsieunan atawa ngaganggu ka warga lembur. Kek gan. Ngaronda teh laina opatan. Di mana ari Bah Omod? Pak RT kakarak inget ka Bah Omod. Bah Omod dina Kamalir Pak RT deket Tangkal Sawo. Walon Juragan Barkah bari malik sarta nunjuk ke arah Tangkal Sawo. Teloba carita Pak RT gancang ngageding muru ka Tangkal Sawo dituturkeun ku Jang Suma sarta sababaraha urang warga anu ngarasa panasaran. Bener bae Bah Omod teh aya dina Kamalir di sisi jalan deket Tangkal Sawo. Ngan bae awakna Bah Omod geus rengkeng kaku. Bah Omod kapanggih geus jadi layon. Sigana bae Bah Omod maot dilantarankeun sirahna bocor ngabentur batu sawaktu labuh kana Kamalir. Katambahan awakna kakeueum ku cai sapeupeting jeput. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Dulur-dulur, poe ieu urang kalengitan saurang sesepuh lembur sugih mukti. Bah Omod tos mulih kajadi mulang ka asal dipundut ku Nu Rahayu. Urang sakabeh boga kawajiban pikeun ngurus layona sarta ngurebkeunana. Ayeuna mah urang bagi tugas. Sidik Mang Aceng jeung Jang Rowi wayahna anteurkeun Rusdi ka imah kolotna. Jang Suma wayahna baturan Juragan Barkah mulang. Nu sejena wayahna sawareh urang urus ieu layon. Sawareh deui ngali kuburan. Geus kitu mah puluhan warga lembur teh bubar pikeun ngalaksanakeun tugasna sewang-sewangan.
Kisah prakajadian ronda nu dipegatan ku jurig. Kaayaan lembur sugih mukti teh jadi geuman. Unggal peuting Salasa atawa peuting Jumaah. Sok aya bae kajadian warga lembur anu kaluar ti imah dina wanci peuting disingsieunnan ku Kunti atawa genderuwo. Atuh lembur sugih mukti anu tadina haneuteun teh jadi sepi jempling. Wargana tara wani kaluar ti imah, komo dina wanci peuting mah moal aya saurang ge warga anu wani ngulampreng di luar imah. Wates wanci sareupna ge warga lembur teh geus ngonci maneh di imahna sewang-sewangan. Tukang dagang samodel tukang bajigur, bandrek, sakoteng, baso jeung sajabana geus eueuh nu ngider wayah peuting ka lembur sugih mukti. Salian titara aya nu meuli teh sababaraha tukang dagang ngalaman dipegat ku Kunti jeung genderuwo. Kitu oge ronda, beuki dieu beuki ngurangan. Loba warga anu teu daek kaluar ti imah pikeun ngaronda. Komo dina malem Salasa mah geus eueuh ronda teh. Sabab juragan Barkah Mang Ade jeung Rusdi geus kapok. Teu wani ngaronda malem Salasa. Maranehna menta tukeuran jadwal jeung peuting nu sejen, tapi eueuh nu daekeun. Warga nu kabagian ronda dina peuting sejen ge kaluar ti imah teh ukur ngarariung dina gardu. Eueuh nu wani pikeun nguriling ngaroris lembur, komo ka sisi lembur beulah wetan mah. Kaayaan lembur kawas kitu teh pikeun Mang Kosim mah jadi laluasa pikeun ngajalankeun kawajibanana pikeun neangan wadal. Manehna laluasa neundog wadal di parapatan-parapatan jalan atawa dina pengkolan-pengkolan anu sakirana endog teh babari kalindesna ku kandaraan anu ngaliwat. Kajadian kacilakaan anu niwaskeun supir atawa kenekna remen deui kadenge ku warga lembur. Atuh lembur sugih mukti teh jadi teu pikabetaheun. Loba wargana anu nungtutan pindah ka dayeuh atawa ka lembur sejena. Hai tot waktosna teu kapan dulur dangu sadaya Mang tunda heula ieu cariosan semet dieu mugia urang sadaya tiasa patepang dangu deui di hancanu salajengna. Sawangsulan deui Mang hatur nuhunkeun kanu entos satia manco satia ngadangukeun dongeng-dongeng Emang oge anu entos sabrek eta deh pokona mah entos kitu nya. Lantaran sabrek eta salah sahiji pangrojong ti dulur dangu sadaya pikeun mayengna dongeng Mang Otong Channel. Sawangsulan deui hatur nuhun pisan nya ka dulur dangu sadaya. Mang cekapkeun ieu cariosan dongeng semet dieu mugia ieu dongeng tiasa janten pangbeberah manah, janten pangobat rindu, pelipur kalbu, utamina kangge dulur dangu sadaya anu tebih ti rompokna atanapi ngarantau boh masih di dalam negeri atanapi anu ngarantau kaluar negeri. Urang pulungan anu saena nu bagusna nu endahna nu baikna urang alungkeun anu barututna. Emang seja undur diri. Akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
permios.